naik ka dieu mun rek milu gerak naik bukmang diasoy-asoy soy asoy mang onyon keur naik tongkang dayung diasoy-asoy kai ka dieu mun rek milu gerak naik bukmang diasoy-asoy mang mual naon kitu mun abdi ngiring ka emang moal neng bantuan atuh neng ngadayungna yeuh mangca mun mangga atuh mang aduh ngadayung sorangan teh atuh sangkan tereh neng tereh naonana teh mang tereh tepi ka sisi neng nyapiraku atuh abdi awewe mani kudu ngadayung mang oh ari neng kapan neng ameh biasa kapan neng ameh tereh asoy deh itu oh gitu mang mun gitu mun mangga atuh mang mangga lamun gawe dibantuan nepi nage babarengan pun urang pada kesangan licik mun sewang mangga abdi ngabantuan aya pamunut ngadayung memang asoy-asoyan alah apa nuju neng ngan ulah sulaya janji naon ta anterkeun abdi mang tepi ka sisi mangga neng kunaon neng huleng baringung kuda mang mang mah asa hariwang kunaon mang ingin sieun katempuhan kumang rek dibelaan mun emang abdi teh capek iswayana da mang ngajak ngadayung kapan ngarah biasa capek ge teu penasaran kumata neng abdi puas mang puas laras neng kade asoy mang onyon keur naik tongkang dayung diasoy-asoy naik ka dieu mun rek milu gerak naik bukmang diasoy-asoy asoy mang onyon keur naik tongkang dayung diasoy-asoy kai ka dieu mun rek milu gerak naik bukmang diasoy-asoy naleres mang buana naon mun abdi ngiring ka emang ari neng moal neng abdi masuk sieun mang ih anggur resep nu aya mang sape yeung ngadayung sorangan sok sangkan tereh neng tereh naonana mang tereh tepi ka sisi oh tereh tepi ka sisi mun nyapiraku atuh mang pan abdi teh awewe mah dikudu ngadayung di istri teu pameget neng kapan ngarah biasa tuh ameh tereh asoy di ongkong neng oh gitu mang mun hayu atuh mang bebarengan mangga neng lamun gawe dibantuan nepi nage babarengan atuh kantenan duaan